lamun parang peuting di kamar anu dipake tempat sare ku kuring teh sok katinggali siga aya makhluk anu ngadon cicing di juru kamar. Kadang sok sanajan katinggalingan saliwatan, tapi hal sarupa kitu teh ngabalukarkeun kuring sok tara bisa sare. Kuring oge terus merangan rasa kasieun. Soalna lamun teu dipaksakeun bisa ngajadikeun hewagan kana usaha anu keur dipaju. Hal-hal anu matak nimbulkeun kasieun beuki lila teh kalah kabeuki angot. Malahan kajadian dina hiji peuting. Can oge kuring sare ujug-ujug siak karasa aya hawa tiis kana punduk. Katambahan karasa keungna ku peuting eta mah sabab ti luareun imah teh kadenge aya sora anjing anu babaung. Atuh karasana ku kuring beuki angot ku rasa kasieun. Keur mah kuring di kamar ngan sorangan. Katambah di luar oge rupa-rupa dedengean. Malahan kadenge aya sora anu kokoet kana tembok ti saluareun kamar. Ngabandungan hal sarupa kitu mah sok sanajan tadi beurang kuring geus digawe, malahan awak oge karasa capek, tapi pituduheun teh jadi eueuh. Awak jadi ngarasa hareudang, malah nepikeun kakesangan sok sanajan dina kaayaan peuting. Kusabab sieun aya kajadian anu aneh. Nya kuring oge langsung kana kasur sarta ngagolerkeun awak. Basa kuring keur nangkarak bengkang dina kasur. Ujug-ujug karasa ranjang anu keur dipake ngagoler teh bet asa aya anu ngeundek-ngeundek. Malah beuki lila ranjang anu dipake ngagoler ku kuring teh karasa asa beuki tarik oyak-oyaganana. Harita kuring langsung luncat dina ranjang. Sanggeus kitu kuring karek inget yen kuring teh can ngalaksanakeun salat Isya. Keur ngaleungitkeun rasa karuwas, nya akhirna kuring ngalaksanakeun heula salat Isya. Teu kungsi sababaraha lila saberesna kuring salat, kuring rada ruas. Sabab di sisieun pangdiukan kuring ujug-ujug aya hileud hideung anu ngajelepeng. Eta hileud katinggali gedena leuwih gede ti hileud anu pernah katinggali ku kuring. Kusabab kuring oge ngarasa sieun ku hileud eta nya kuring ngagorowok minta tulung kan jadi emang. Mang, tolong mang, oi, mang, tulungan. Sugan teh aya naon? Hileud wae oge meuni sieun di dinya mah. Cing haling, urang ceumpal, urang beuleum geura. Eta hileud kudu jadi emang teh terus dicempal, dibawa keluar ti kamar. Malahan eta hileud teh kudu jadi emang teh langsung diduru. Kuring mah ngan ukur ninggalikeun nu jadi peta emang anu ngaduruk hileud. Daru masa atuh kuring mah sieun pisan ku hileud teh. Waktu teu karasa nyerelek nyedek ka peuting. Keur mah tadi kuring ngarandapan ka sieun aya we dojaan teh. Beuteung ujug-ujug karasa mules. Malahan rasa mules nanti teu bisa ditahan. Pang-pang nama
kuring hayang kacai, geus pasti we kudu kaluar ti jero imah. Kusabab kamar caina aya di luar. Tapi kusabab teu bisa ditahan, nyesok sanajan sieun oge kuring maksakeun kaluar ti imah rek muru ka kamar cai. Sababaraha meter lengkah tepi ke kamar cai. Pas di jajalaneun ka cai, katinggali aya anu ngabedega jangkung gede. Eta awakna katinggali hideung. Beungeutna kacida pikasieun. Eta makhluk katinggali jelas sok sanajan di tempat eta rada poek. Tinggali aya makhluk sarupa kitu mah hampir kuring balik deui tulus ngadon ka cai teh. Tapi selang sababaraha menit eta makhluk anu ngabedega bari katinggali jangkung badag teh paleungit tina titinggalian kuring. Nya kusabab hayang ka cai geus teu bisa ditahan. Sok sanajan masih kene sieun ku makhluk anu nembongan dieu. Kuring oge langsung asup ka jero kamar cai bari rempodan. Masa keur kuring aya di jero kamar cai, HP anu disakuan ku kuring teh disada. Ngan menjadi aneh keur kuring. Padahal HP teh di pariman, tapi nah bet disada. Jeung deui nu leuwih aneh keur kuring, sora anu kadenge tina HP kuring teh sora budak orok anu ceurik. Atuh kuring gura-giru keluar ti kamar cai. Dasar ari keur sieun mah pantok kamar cai teh jadi hese dibuka. Kasieun beuki angot sabab anu tadi ngabedega ngahalangan jajalaneun teh bet aya di tukangan sareretan aya di kamar cai. Atuh keur kuring beuki ngarasa sieun. Nuntungna wae akhirna pantok kamar cai oge bisa dibuka. Sanggeus pantok kamar cai muka, teu anta para kuring langsung lumpat. Kuring muru nyamperkeun emang anu masih keneh aya di warung. Tapi kuring oge ngerasa heran sabab emang anu rek dipeta tulung ku kuring teh keur nyempot di juru warung. Malahan kudatangna kuring anu satengah lumpat nyamperkeun ka manehna oge siga anu reuwas pisan. Katinggali tegerna emang sanggeus ningali yen anu datang teh kuring. Sing horeng si emang oge harita teh keur ngarasa sieun. Kusabab tadi si emang teh ningali di jero imah aya sira awewe anu gugulutukan bari eta sirah teh geus kabulen ku buuk. Si emang sanggeus ningali aya sirah anu gugulutukan teh tuluy aya nini-nini anu nyamperkeun ngadeuketan. Beungeutna anu geus peot katinggalina pias semut aya getihan. Malahan eta nini-nini teh siga anu hayang nepikeun omongan kanu jadi emang. Harita tuani cicing di jero imah. Akhirna kuring jeung nu jadi emang ngadon caricing di luar imah. Keur kitu aya dua urang hansip anu keur ngaronda nyamperkeun ka kuring duaan. Nya harita mah
kuring jeung nu jadi emang teh menta dibaturan ku eta Hansip. Malahan kejadian anu kaalaman ku kuring jeung nu jadi emang teh aya hubunganana jeung anu tadina boga eta imah. Kejadian sababaraha taun ka tukang pamajikan anu boga imah teh dipaehan malahan dipencit nepikeun ka buntung sirahna. Sanggeus maehan pamajikan manehna oge langsung bunuh diri. Manehna kagantung maneh di eta imah nepikeun ka maotna.